Wa fi lailati al-ishrina yu'ta thawabas syuhada'i was salihina. Jeung eta tetep dina peutingan ka 20 Ramadan sing saha jalma anu tetep istiqomah ibadah ka Allah ku maca Al-Qur'an atawa ku salat sunnah atawa ku amal hade anu sejena, maka yu'ta thawabas syuhada'i was salihina. Yu'ta eta kalimahna fi'il mudhari' majhul duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Atuh butuh kana naibul fa'il. Naibul fa'ilna mustatir balik domir kana jalma anu migawe kana ibadah. Sawaba eta jadi maf'ul bih kadua, sabab lamun fi'il majhul mah eta naibul fa'ilna jadi maf'ul anu kahiji gitu. Sawaba asyuhada'i eta mudhof ilaih maka tingkah JR. Jadi sing jalma anu tetep istiqomah ibadah bakal dibere ku Allah ganjaran anu seperti jalma syuhada. Wassolihina jeung jalma anu saroleh kabeh. Eta syuhada. Syuhada eta dimustaqna tina isim fa'il wajan fa'ilun. Walikarimin wa bakhilin pu'ala kadali madhahahu maqjuila. Ganjaranna ge moal dihisab guys. Jeung wasolihina jalma nu soleh mah pasti moal rugi di alam dunyana sabab kunaon? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati.